urang kawitan cek sor kebayun wilujeng nganangukeun wilujeng argepkeun Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih projong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sapaham saihwan negeri Tanjung Pinanggih kawibawaan, satia sajiwa sagede singkil ngabasmi pasalin singa.
uyunan sabilulungan di kampung Tangeun sabilulungan hirup babarengan sapaham saihwan kampung Tangeun lemur urang pangbalikan anu endah mata betah kampung Tangeun lemur urang pangbalikan sabilulungan hirup di kampung Tangeun sabilulungan silih PHP-keun sabilulungan silih hargaan sabilulungan Tangeun jadi makmur sapaham saihwan kampung Tangeun lemur urang pangbalikan ayu urang mulai kampung Tangeun lemur endah mata betah sabilulungan ngamakmurkeun masjid sabilulungan salat berjamaah sabilulungan subuh berjamaah sabilulungan lemur jadi makmur satia sajiwa lemur Tangeun lemur endah tumanina nu barokah mata betah kampung Tangeun pinangih kabarokah hidup kampung Tangeun Allahu Akbar Allahu Akbar. hayu urang hayu sasarengan jeung saha jeung Kang Cepot di sinar medal hayu urang hayu sasarengan di mana di acara dinu hitana hayu urang sasarengan sempal guyon gogonjakan jeung Kang Cepot di Bajidor ayeuna di kampung Tangeun dulur-dulur anu jauh baraya anu aranggang iap atuh gerak ka dieu ngarojong dinu hitana Sri Tinun apa sewakan Masih wakon wal. Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan busana maneka warna gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samia murag baliabi lana jerok manis kayu agung babarwite
babar widene ya samia rempel godong rempel bodong ya samia pang sekar makaring gali pandele si pandan arum Si pandan arum. si pandan arum abdi ya lindung ka Gusti Allah tina pirang-pirang panggoda setan kanca tina pirang-pirang panggoda setan anu dilaknat kalaya nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib ngotek tak wayang saawak nalungtik wayang sasiki ngotek tak wayang saawak nalungtik wayang sasiki ciri simbol dina diri simbol dina wujud siloka dadina awak dadina awak wayang teh nganung perlambang manusia nu kumalena kanca sangkan bisa ngabedakeun antara bener jeung salah nu dipedar jaeta ku kidalang kandabuana ari wayang teh aya dua nu kahiji nyaeta wayang Mahabharata eta mah datangna ti Hindu matak teu aya cepot sastra jingga atawa gareng da eta mah datangna ti Hindu ari nu kadua mah nyaeta wayang Purwa Nusantara hari wayang Purwa Nusantara mah hasil kreasi seni nyaeta kengeng para wali di zaman harita malahan mah aya nu diabadikeun namina dina gamelan nyaeta Sunan Bonang ngahaja para wali nyiptakeun wayang pikeun media dakwah matak sadayana ngaranna tina basa Arab nyaeta Saukur Pawongan ti Tumaritis nu kahiji aya nu disebat Semar ai Semar teh tina kecap simar ari simar teh nyaeta buah nu ranum atawa paku bumi nu kadua nyaeta aya nu disebat sastra jingga atawa cepot dasar nama lain cepot di Jawa masih eta teh bagong ari bagong teh disamarkeun asal kecap tina bago ari bago teh bahasa Arab bahasa Sunda nama pemberontak ari nu katilu nyaeta dawala asal nama lain dawala tapi Petruk Patruk asal kecap tina tarokat tarkan nyaeta ninggeus wani atawa geus daek ninggalkeun nyaeta ninggalkeun pimaksiateun
soleh sidawala mah ari nu kaopat nyaeta gareng teh nyaeta disamarkeun tina kecap gorin nyaeta setan korin matak pun keluar si eta kitu kaayaanana wayang purwa Nusantara pikeun nyaeta nyebarkeun agama Islam di zaman harita mah mayarna oge lain ku duit tapi ku ngucapkeun syahadat wayang purwa Nusantara aya jimat nu kacida hebat nyaeta layang Jamus Kalimusada sing sajama nu ngabogaan wayang Jamus Kalimusada baka eta jalma baka sakti mandraguna weruh sadurung winara ari layang teh hartina surat ari Jamus teh hartina jama ari Kalimusada kalimah dua syahadat geuningan eta tina Islam kene sempet di akhir kamari aya nu nyebutkeun yen wayang golek teh haram meureun manehna teu nyahoeun sajarah zaman harita waktunya eta para wali midangkeun wayang kulit atau wayang golek nyieun lalakon nyaeta lalakon teh dawala gugat ari dawala gugat teh nyaeta dawala ngagugat ka Arjuna di mana Arjuna dina waktu harita kakuasaanana sawenang-wenang nya dawala teh harita ngajak dulur jeung barayana pikeun demo nyaeta hayang ngaruntuhkeun eta Arjuna anu sawenang-wenang nepi ka eta Arjuna eleh lantaran di demo ku masyarakat loba si dawala ngajak kurang tanggung si dawala ngajak kurang solokan rejuk si dawala ngajak kurang Majamalaya si dawala loba baladna eleh Arjuna zaman harita kadengieun weh nyaeta ku hiji jelema anu ngaku-ngaku ulama padahal lain ulama tapi hileud peuteuy hayang ngancurkeun Islam ti jero saha eta teh nyaeta Pansenukor Gereja eta teh urang Belanda anu ngahaja hayang ngancurkeun Islam ti jero ngahaja masantren heula ameh pinter bahasa Arab sababaraha taun masantren di Arab balik di Arab diganti ngaranna nyaeta Muhammad Abdul Ghaffar manehna hayang ngancurkeun Islam ti jero kumaha carana maka kadengieun weh ku si Pansenuk eta lamun cenah ieu masyarakatnya hiji dicontohan ku si dawala dir ibarat dawala teh ngabejaan yen masyarakat teh tong paburencai tapi kudu ngahiji nyaeta urang teh bersatu padu kumaha tah cilaka Indonesia bakal ngahiji cenah Belanda bakal eleh diserang ku urang Indonesia maka lungsur weh patwa ti harita ceuk ulama Belanda Pansenukor Gereja bahwa wayang kulit wayang golek haram pikeun ditongton kitu dina ujaring carita dina peuting eta dalang nu kasep ti saacan lahir malahan mah dibarengan ku para nayaga ari nayaga teh eta teh ti peuting dalam munti berang mah maranehna teh bangsat hayam eta ge beja ti nu gelo ari nu gelo na teh nu keur milem cenah mawa wayang harita teh sastra jingga jeung batur-baturna sastra jingga keur sare tibra dina meja meureun capek jeung tunuh loba tingna beuh digeuingkeun nyaeta ku dalang nu kasep ti saacan lahir kitu dina ujaring carita pot jaring pot udakeun atuh geus peuting teu kuat urang hayang dahar
Orang candar penting mah. Haring. Haring. Tinggal di payung Nyari. Jalmi di payung Jalmi kan. Banyur saya mah banyur saya tahu. Tong eta mah di laut ya kuda lang di laut eta mah bisi baseuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe naon eta? Al-Baqarah. Panjang teh atuh Kalian panjang aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aing si mau. Aing sieun ku mau teh sieun ku aing. Aing ka kidul mau ka kaler, aing ka kaler mau ka kidul. Untung aing teu panggih mau salamet. Kasihan aing sitaruh ku cubung sataruh ku belalanyun salamat bakalan sesuai nu matak lewe si ulah yung hujan gunung sia lain jaga macam asih. Mangga welas mangga asih si asih kadang wakil. Kasihan aing Raja Semar jasan mah lengek-lengek san teu gasek deko san le kada aja. Kasihan Raja Semar teh Kang. Gunung Kamojang datang. Gunung Wayang Cisanti Perhenti Ulin datang. Selokan Jeruk datang. Kereta cepat datang. Eko datang mawadahareun di gunung. Sayu. Ha. Gelo sia. Aya naon aya Kang? Akang direk hapranyung kitu ngerenyat Kang. Lah. Kayak nu ninggang punuk euy. Bungana tuh saya diundangkeun Akang mah. Lah. Aus Akang. Lah. Nyeri punuk aing euy. Naon beta tanya naon? Teuing. Wah geurup-geurup. Akang ngimpi jiga nama kitu meureun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hei, Naon teh? aha geuning muka di mah teh bet kitu ari Akang. Coba itu. Mata hirup teh ulek ngaji teh. Kun ulin wae. Maknya nu kitu disebut mukadimah. Naon atuh? Na teu apa? Kata tanya Hmm. Gusti nu Maha Agung bebarengan nu ngapeuting jeung dewek. Eta nu kitu teu apa? Da uing mah gancang inget gancang poho atuh. Bener nu bieu teu apa? Teu. Doa udang sare teh euy. Oh eta teh. Heeh. Apan dewek teh teh geus sare dina meja. Oh, Akang teh peureum. Heeh. Terus diugahkeun teh ku ieu ku nu kasep teh orok. Gitu. Heeh. Ai sugan. Ceuk ustad ceuk ajengan eta doana teh. Kumaha. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ai sugan tak ceramah kita ku jatuh. Ah, lain ahlina dek mah. Ayo ke salah. Doa hudang sare euy. Oh, sare dewek bieu dina meja. Wah, geunahna sare euy. Itu naon meja naon itu kaca euy. Kaca Kang eta mah. Ulah kaca. Ya Kang mah jiga rasana spring bed teh meureunnya. Cacak-cacak dina kaca di burak dek. Oh, akaret. Undang impian HD bieu. Ah, Kang mah teu aneh main lang
layangan bener sumalodong. Iya, lang layangan kabelel-belel mata. Oh, ngimpi ngobor meluwet beureum. Eueuh, beak nu nyetrum, Ngimpi nyandung deui akang mah meureun. nyanung teh yang dicekek. Akang mah ngimpi ngadung kaleti meureun. Nah, cecek kos kabolon wae teh. Atuh ngimpi naon atuh? Aya ngapa ngimpi dewek bieu keur sare na meja? Naon atuh? Eh, Ayo. bener yang apa? Ngimpi di tambahan amplop ku Haji Asep. Naon teh? Aing ngerakeun. Aing Ada. ngimpi teh mending ngerakeun kitu akang ya. Ada ngimpi dek mah Oh, bieu. ada ngimpi eta mah bener. Heeh. Sae ngimpi. Ya, Sae. lain ieu mah euy. Naon Kang? Kira-kirana eta impian dewek nu bieu sare di dinya bakal jadi kenyataan moal itu. Ya atuh akang mudah-mudahan we ngimpi sae mah tangtos sae akang ngadong awe ka Allah Kang. Urang ngadung awe ka Gusti Allah nya. Leres akang sok ngadong. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan ya Allah amplop abdi teh sing ditamihan deui. Amplopna Beusina. Dato seep ya Allah lami teuing masih geunana. Bingung abdi teh keur teu aya keur mayar panayagan. Sabab lamun teu mayar mah abdi sieun dicekek di jalan. Can ya Allah abdi teh pun bojoh hayang masih behel. Da ku abdi oge itu terus digentosan ya Allah ku kawat beton. Ngan alimeun ya Allah. Keukeuh hayang behel. Can hayang selop jangkung cenah. Udah loba kahayang atuh si amu saya teh. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah sing ditabihan aslina ya Allah. Amin ya Allah amin. Amin gitu. Akang curhat ka Allah ya. Allah baik banget. Ya, Euy, di mana ya teh? sugan akang di mana teh? Di mana? Di Karangnungal tasik. Geus teu kamari atuh. Geus teu kamari. Geus gitu di Karangnungal. Geus Kang. Di mana Patujah. ya? Oh, di Sukabumi nya. Geus mangkukna. Di Cisolok. Atos Kang. Kayak oh, iya mah di Wanaraja. Geus Kang eta mah. Geus ya. Agustusan unggul Kang. nya. Kayak atuh meureun dewek salah panggung ya. Kudu ka mana akang teh tuh? Kuduna teh dewek teh ayeuna teh kasuda larang ka Panagan. Ayeuna teh cidedeh di ditu hajat. Ngan ku dewek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Deuk naon jijik ka Garut. Nu nitah eueuh, nu hajat eueuh ayeuna teh. Mending ka dieu ka Kampung Tangeung. Nepangan pangaresa Bapak Haji Asep. Marukan teh Bapak Asep sinareng Ibu Hajah Tuti Lelasari. Mohon. Ayeuna teh apan Bapak Haji Asep teh jepitan murang kalihna saurna. Anu naon teh tuh? Iya. Urang kali Pak Haji Asep disempitan ku Ibu Tuti. Haji Asep. Haji Asep teh disunatan. Ya, ku Bu Hajah Tuti. Punyi Tuti. Ya. Matu teh. Salah, Salah. Bu Hajah. Haji Asep nyunatan Urang kalihna. Nyi Tuti. Matu teh. Budakna. Geus diganti. Akang ieu dengekeun. Kumaha tuh? Dengekeun omen. Moal Haji Asep sareng Bu Hajah Tuti. Haji Asep jeung Ibu Hajah Tuti Nyepitan. nyepitan Urang kalihna. namina Dinajar sarenya. saha eta nya Tadi dinya aya di belakang baca. Cep Sahdam Baca sabdan. Tarmiras Akafi disepitan teh. Alhamdulillah jasa tepang sareng urang Tangeung. Kakara ayeuna padah urang disolokan jeruk mineng di Aba. Aduh Rahman bin Auf pulau di kapinuh nu raja teh geuning. Bapak Camat, Bapak dan Rami sarumping. Bapak Babinsa. Akang dicarecep di. Dewe kanyara recep. Apa nyebut akang bareurem?
lain alhamdulillah deh Pak Haji Asep reng saya hajat cenah ditutup ku urang nya tuh komori wah merukan dia iya segala ditabeuh di dia alhamdulillah syukuran Ari Haji Asep tepan singkatan teh eta teh heeh naon eta Kang teh ana teh ana heeh anu nyaah ka kulawarga jeung ka Nyituti aduh ari Esta naon Kang Esta naon esna heeh selalu setia terhadap keluarga aduh bener naon tah na enak heeh emang jamli beunghar jeung soleh pasti atuh Kang cik aya pena naon Kang pena heeh piraku lamun teu nyawer alah teh kira hariwang Kang ada singkatan dek mah masuk kitu epot ah singkatan dek mah aduh Gusti rumah aku oh alhamdulillah Pak Budi Sumpi Bapak RW Pangresa Ustad Jaja Sumping Ustad Atang Sumping Ustad Didin Sumping Pak Aep Sumping alhamdulillah nya Bos Padi Pak Ajang aya Ajang saya namanya Ajang singkatan sami naon teh ana nya anu nyaah ka kulawarga jeung naon jalmi jujur ai ana anu agamis enak enak niatna usahana teh hayang aya dina ridho Allah jeung naon tah gena geura nyawer ka hayang teh ampun Gusti nu Maha Agung komo model ieu teh singkatan nu alus mah Hajah Tuti Tuti tena titih rintih dina laku lampahna aduh una urusan rumah tangga selalu diprioritaskeun tena deui tara tinggal salat eta mah pasti Kang ina naon ina insyaallah eta geus sok lupang heula nyawer geus siap lengser aduh jajan eyangna alhamdulillah pakinya hamdan lirabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim Kodo koruba Fathul Mubin Innahu huwas samiul alim Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman Gusti muga-muga pura bagja Allahu ya Rabbi mentana maha uning sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah ku hamdan mam ye nuhun neng haja alhamdulillah kunaon sia tuh aya engkong di sini ada kitu sih teh alhamdulillah nuhun neng haja
Cingka gentosan 1000 kali lipat nya mugi tilas hajatna cingka gentosan Amin. urang kali na cinga sehat man ulah lilami-lami teuing raranaan we hawatos Apa aya Pak Haji? Naon? Aya Pak Haji. Aya Pak Haji aya. naneng hajah tuh tite gaduh saroge gitu Atuh. aslina Sok katabah akang. bener Bener bos, eta teh aya akang. aslina ieu teh Akang Ya, sok katabah kitu nyarios tuh. teh. Ari gaduh saroge mah nya kedah sareng saroge nah nyawarna gitu Ah, si akang masuk kitu ke Pak Haji teh. Gusti Lumah Agung Heuh. dah watoseun beli sebatrana ke muhun alah iberat deui kukuku iberat deunangan Ibarat kenangan. mawa beja harus beja titaman Beja kita mah. belah batu palias lain wiwitan aya deui sembaheun di paweunangan Kakari kang. ibarat deui kuku teh ka Haji Asep Pak Haji Asep. mawa beja Haji Asep bari nepang Haji Asep Haji Asep anu soleh Soleh. anu benghar hop iya Eta teh streaming YouTube. naon astagfirullahaladzim Malah ngarti tekon sia. Malah ngarti tekon teh. poho bener ku duit bareuh mah poek Eta klub streaming deh. hah Main YouTube deh. streaming Heeh. ah siapa rada dalang mah ka aing Malah ngarti tekon. karena tetekon cenah sia Alah, akang nepikeun ka omen mah tadi gaji tadi ganti ya eta di bagean. Dicokot kabeh gerakak. Carekan ku akang ra. bina-bina teuing sia malangar tetekon hirup teh Deweknya ieu ajang carekan takol. dengekeun ku sia Dalang itu mah takol. dewek dicacana ku dalang-dalang sohor teu gele-gele teh geus sia cik atuh euy hirup teh cing aya prikawayangan sia teh Kawayangan pisan akang teh. tarakana sumping boga duh maksa dudungan nyawer opat lamar merukan teh bari jeung beureum Asal jebot akangnya. eta dewek dibeutkeun dina meja Akang dibebeutkeun. Belegug carekan. belegug sia mah jadi dalang teh abong payu sia kaing teh kabila-bila teuing sia bisa dahar bisa boga mobil bisa boga motor bisa boga imah boga pesantren tah meunang gulak-gulak aing Benar. Carekan akang. tempo mah boga duit cugan becrek aing Karena dibere akang teh. pot jeuh keur maneh 3.000 keur meuli seblak eueuh Cenah akang geus dibere baju bina foto teuing eta. sia teh Kata bedag foto cenah pameuli. puh Lumayan kan, lumayan. itu kalau kecengiran sok meletet buka sorbana ya kawan lima
atuh pot dan teu beuki duit mah iwal ti hayam. Sugande paki namahan deui. Nya ajar deueuh melaan siga nu gelo sia teh hayang duit teh hiji leuweungan di lemur batur ngalpeuting ongko SPDI sia mah ari ngobrol jeung Taka Albasiah takdir emang yeuh batur mah boga gelar SPDI teh ngajar di sakola hari ieu sia siga nu gelo beuki peuting beuki gelo deueuh teuing nya teuing cinta sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamang sadayana eta mah henteu nu mila mah hiji paingan goleng patut we Bapak Haji Asep aya aya Ibu Hajah Tuti aya saha kata itu nepangkeun nami abdi seniman calung nutos kasohol saha teh dunya jeung akhirat nya hukum beureum nami abdi nyaeta darso Darso mah pun guru aya Kang saha abdi mah Darsa darso teh Darsa teh singkatan mun modar tong loba dosa sae bener abdi seniman calung tak ieu calung teh menang tatapa puasa ti saha ti 488 dukun eta cek dukun anu ka 488 cenah awina kudu tina awi cubluk lah atuh kumaha balang ditakol teh men ngeunaheun bau waduk sumping deui ka dukun anu ka 500 kumaha cenah deui cenah awina teh kudu tina awi pacilingan aduh sarua keneh balang ditakol teh men kumaha deui meledos malihan saudukun nu sapalihna deui mah kedah tina awi pasaran kumaha tah saya awi pasarannya ditakol teh ngilung sing kakak teleuh atuh eta bisa aya nu ih malukan kumaha seniman calung Jawa Barat Dalsa ulang cobian heula ulang takol teleuh lah bisa anu beulah naon ulang takol heula wios abdi nyalung wios punten kaulang dia bilih aya seniman calung punten pisan punten mohon ya ulang takol heula ya calung aja sok sok aya iya mah sonna we alus ada son alus mah kieu atuh tukang son geus menang pahlawan acan ditongkeun sing beunghal nuhun sonna geunaheun sok takol deui meuh ieu cobaan deui alus nyanyi naon Aka lek ngalagu nyaeta laguna judulna lagu Saka naon Saka teh Saka inget terus Saka hayang terus Saka daek terus jeung Saka mampuan alah eta bekas bisa dibalikan deui moal ngan teu bisa dibalikan deui kudu diputar di YouTube nya kudu diputerna dina YouTube geula sok ulang pangkatan sing lawaseun ke nya sok kawitan keplok sugan we aya nu nyawer deui atuh nya son nu nyawer atuh lamun urang ngaliwat solokan jeruk nyimpang ka kiri didinya aya gapura
terus ngetan terus maju eureun heula palebah geuning deselan eta manda eta teh da eta lembur kampung Tangeung nu kasohor ka mana-mana kampung Tangeung lemur urang sarerea lemur endah mata kena tumanina lemur Tangeung anu agamis warga-wargi geuning sarole kampung Tangeung mumule ku sararea geura jaga geura riksa kampung Tangeung di kampung Tangeung kuring pernah nenden cinta di kampung Tangeung kuring pernah nenden cinta kampung Tangeung dan kampung Tangeung tempat urang pajujjugan warga-wargi geuning sarole kampung Tangeung pinanging kabarokahan eueuh nu nyawerkeun Bisa dibalikan deui Akang. alah kudu ku lagu ya gitu Lagu di selawat. lagu solobotan Solobotan, Cok. coba solobotan nah sadaboan pahlawan centil neme ditaros engkung ngirintil tapi abdi mah cinta daek bisulata sumpah nage lamun cinta kumaha dinya lamun bogo kumaha dinya kuring cinta ka urang Tangeung daek bisulata sumpah nage 100.000 Dak haji 100.000 karek lagu gitu coba lamun lagu anu slow Lagu di slow bisa. sok nu slow ye dehem heula harita tepang tengan sajorela dilepas pulunan gunung Cikuray waktos tepang anjeun kedalisan dihandapeun tangkal kiara saksina ukur angin maturan urang duaan duh maturan urang duaan di kampung Tangeung rumasa diri geus ka bandang asing di kampung Tangeung
masa diri geus kabandang cinta kampung Tangeung lemur urang mumule di urang haturan nuhun ka sadayana mutos rumoh jong ieu acara Haji Asep Teteh Haja Tuti Lela Sari nu disepitan Syahdam Tamiraj ala kapi mugia pinuh barokah amin ya Allah amin urang teh urang teh kena ugeran heuh bisi enjing barade sakola bisi salat subuh kaberangan tak kitu mudah-mudahan we nya urang dieu sadayana ginanyar kawulujengan sehat walafiat arageung milih lagu ge kudu aya nu islami ada nu kieu laguna teh geuning lamun jalma sok basilat aha naon Kang tara ngalakonan salat kitu hirupna tamak jeung ajaat engkena bakal dilana hirup ngumpulkeun syariat mohokeun kana hakikat di dunya ukur maksiat disiksana leuwih berat hirupna ukur ngalantur ngaberung nafsu nu luhur nu kitu teh jalma kupur berpangeus siksa kubur ngalanggar janji syahadat taradae kemayar zakat jauh pikeun menang rahmat paena hese sakara hirupna ukuran ngalantur ngaberung nafsu anu luhur jeung sasama teu daek akur lila-lila bakal hancur lamun datang waktu subuh manehna kalah katunuh da geus puguh eta jalma jalma kitu jalma teu puguh lamun datang waktu lohor eta jalma kalah molor da geus puguh eta jalma jalma kitu jalma sakalor lamun datang waktu asar manehna kalah ka pasar atuh henteu salat asar jalma eta jalma kasasar lamun datang eta waktu magrib eta jalma kalah budak gidik da geus puguh eta jalma jalma kitu baturna juri lamun
datang waktu isya awakna loba karasa atuh henteu salat isya jalma eta lamokot dosa amit-amit deuh ya Ya, cek itu urang mah ulah nepi ka kitunya beras. mudah-mudahan tina gogonyakan sing jadi ajakan ulah jadi ejekan mugi bae tina tongtonan teh sakedikna jantan Tutunan, tungtunan sakitu nu pihatur teu cepot bajidor hapunten anu kasuhun mugi sadayana urang sadaya aya dina magfirah tur barokah Allah Subhanahu wa taala Amin. tutup rawang sigotaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.